الوصل بدنيانا من سن البر بأبانا من وعد الواصل بجناني إن أهدى معيننا من جرع الوصل بدنيانا من سن البر بأبانا من وعد الواصل بجناني إن أهدى معيننا إنه نور تسامى رحمة للعالمين عرف الكون السلام من إمام المرسلين عرف الكون السلام من إمام المرسلين إنه طهر terus beriman ayat salati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alayan nyebut asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bunga kanu sedih. Runtuy syukur anu masbur kagungan Allah mugun gopur nu maha ngatur dihanap niwa di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi yang macor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyepel sunnah ka para kulawargana nu ancek-pancek istiqomah imanna teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caguleem ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwa santri anu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD LP tur LPMD rekan simkuring pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang Nusami kusimkuring dipihormat. Ibu miwa bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deungna beda-beda. Ari ibu datang ka dieu eudeuh naon? Lamun ibu gering init ka dokter, kunaon init ka dokter hayang cager. Di dieu aya tukang dagang tanya kunaon make jeung dagang hayang untung. Leos ka sawah mang keur naon keur tani kunaon tani hayang hasil. Wajar lamun kuring nanya ibu ari ibu pangaosan hayang naon. Tapi si hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Geratanya we lamun ibu init ka dokter hayang sehat, lamun ibu meuli pulpen eueur nulis, ayeuna ibu pangaosan hayang boga ilmu, tah ari ilmu eueur naon. Da loba jelema sakala luhur geus maroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna ngaledek ka jelema bodoh, padahal sing sadar jelema pinter lain kudu ludak ledek kanu bodoh. Keur naon ngaledek batur mah teu kudu pinter jadi jelema belat ge bisa. Jadi ieu teh ilmu beunang ngan kade aya nu leungit tina eta ilmu, naon cahaya tina eta ilmu.
sabab fungsina ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang kabeh baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parwek wae. Da kabeh oge nu datang ka dieu arapal ilmu tahajud apan kicep kieu mah kicep hees wae. Da kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea apan kalalajuan ayeuna mah ustad jeung ustad ge pasea wae. Ibu oge ararapal ka salaki kudu hormat apan kicep kieu mah duit leutik teh nyangereng wae. Jadi nu ngaran ilmu teh geus boga ngan can katempo cahaya ku batu. Sedengkeun fungsina ilmu al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya tina eta ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu alus hate. Matak lalakon kahirupan manusia mah gumantung hate. Kajeun tiung alus, hate kotor mah pikarujiteun we. Kajian ieu pengajian ari hate kotor mau bubar ti dieu teh bakal ngocoblak ngomongkeun batur. Padahal pengajian alus tapi hate kotor bubar ti dieu ge moal bijil kaalusan ngadon nu aya kakotoran panitia diomongkeun buat eueuh hakaneun acan. Mugi gireun diomongkeun si eta ku bau kelengna ya. Batur make kongkorong amit-amit ih ria pisan gitu. Nah begitu padahal ieu riungan teh alus ngandabongan modalna hati nu kotor maka hasil lagi bakal kotor. Bapak sholat alus ngan lamun hati kotor ubar sholat bakal melak cangkeng asa aing pang sholatna surga teh asa nu sorangan batur teh pinarakaeun hirupna teh kotor hati. Matak teu ngaruh ibu kajian ditiung kajian pengajian Quran dibuka hadis diaji ari hate kotor mah teuing ditarima teuing moal. Nah da eueuh cahayaan tina sagala rupa ilmu ge eueuh lamun hatena kalaroton. Matak ieu tiung saragam baju saragam keurna naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Lo kudu disaragamkeun teh tiung mah bisa dibeli, baju mah bisa dibeli. Sok saragamkeun eusi hate, loba tugas nu kudu dipigawe. Yatim loba pek sakolahkeun, jelema teu boga imah pek pangnyieunkeun, anu miskin pek pangnulungkeun, anu susah pek pangnalangkeun. Tah lamun saragam hate kitu Islam teh katempo cahaya. Ieu mah bener burger. Yatim diantep, nu susah teu ditalang, nu sangsara diararantep. Nah kudu kitu cicing dina kaislaman teh. Pokoknya ceramah kieu mah resiko teh diulung deui paduli teuing. Sabab keukeuh Pak nu kudu disaragamkeun mah eusi hate. Poe ayeuna lalajoan umat Islam Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, naon alasan kudu pasea. Lamun antara Islam jeung Islam parasea lain Quran anu salah, lain hadis anu salah, lain agama anu salah, lain kiblat anu salah, lain nabi anu salah. Mun Islam jeung Islam pasea aya hate anu pada salah. Allah. Geuna euy ceramah lu bener ungeuk euy. Matak hayu urang nyaragamkeun eusi hate. Ibu ngagelisan awak soal enteng hayang bodas tinggal meuli skincare. Ngan sing sadar banget bodas punduk mah ngerenge. Blus kana rumah tangga skincare kabedak dengan sangu henteu banget bodas awak begung. Melaan gelis nepi ka bebeakan, ibu kudu sadar nu kudu ku urang digelisan lain sakadar haraina, kudu bareng jeung hatena, wedak pake lipstik pake bareng jeung amis budi, pan lucu keur magelis amis budi, keur naon wedak kanal bibir beureum ai teu nasem beungeut geus budi nuluna kita. Matak hakikat kehidupan manusia gumantung eusi hate. Rek salatna alus, dek maca Qur'anna alus, hatena kotor moal jadi eta Qur'an cahaya kana awakna. Aduh. Jadi urang mah kana ilmu teh karek apal, can jadi amal. Nana gerhana ge sarua jeung ibu. Ceramah mah jiga heueuh nyaah aya tim bela nu butuh, talang nu susah. Buktikeun ku panitia aya nama kieu we kitu duit tong ditampak. Terus urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring tong kitu. Matak jawaban hate nu alus eueuh deui judul Quran innallaha ma'ana
tah jelema nu alus hate teh nu salawasna hirupna jeung Allah. Lamun Allah hirup bareng jeung panon bakal tawado hirupna. Lamun Allah dina cepil maka bakal siap ngadengkeun nu alus nolak kana gosip. Allah dicicingkeun dina hate bakal bersih hatena. Gerasa kurang pikir innallaha ma'ana teh jabarkeun. Nah iya pengajian jeung Allah nyaho. Isuk aya gendai pengajian nu ceramahna kudu ustaz setempat, mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Tah berarti kajawab ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran jeung jelema nu na TikTok. Oh wah geuning Allah teh. Ayeuna nana gerhana ceramah nah jeung Allah duka teuing. Ulang deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tah ibu teh sugudon. Ieu hate kuat pikaruji teu. Datang-datang jog curigaan kitu amit-amit. Lamun nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang geus tong loba judul berarti kuring nana gerhana lain jeung Allah ceramahna tapi tujuan adalah dunia. Tinggal ieu teh barudak hadroh. Nah jeung Allah teuing ah. Coba ane ulem ku ibu tong dibere rokok, tong dibere duit datang. Berarti urang teh la ilaha illallah teh batal. Ari ongkoh dina bibir la ilaha illallah, ilah salian ti Allah, tapi duit jadi ilah na awak sorangan. Tujuan Allah mah geus leungit. Allah kaarti meureunnya. Mata hirup tong lege. Naon we kudu lege, disebut ustaz, disebut kiai lege riweuh. Nama jeung riweuh. Nah, da can aya kabar berita yen ustaz bakal ka surga. Disebut ustaz, disebut kiai, disebut ajengan, ukur sesebutan manusia can tangtu hareupeun Allah mah can tangtu sabab ustaz teh kudu boga tugas anu tangtu. Naon tugasna? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustaz mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Mun mah di Sumedang aya nu baru sampeana kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Gening urang teh karek disebut ustaz dibawa kana tugas nama can katempo. Nabi ngawariskeun bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan peta ku ibu dibikeun moal. Geus suudon deui wae. Mending balik daripada loba dosa. Berarti jawaban hate urang teh jeung saha urang hirup. Lamun hirup nu bakal salamet jelema bareng jeung Allah, lamun lawar teu jeung bareng jeung Allah, maka manusia geus boga tiket pikeun hirup di Cilacap. Ibu jadi rana orang-orang budak jadi korban rumah tangga cerai wae tong nuding Allah, tuding we goreng adat. Ieu mah geus cerai kakala ieu ada beuni kieu nasib teh. Geuleuh. Coba lamun hirup bareng jeung Allah da moal terjadi cerai moal demi Allah. Da ieu mah kumaha atuh hirup lain jeung Allah jeung nafsu ama kasalaki. Lamun ngomong jeung cipolotot si babong. Eta kasalaki. Untung salah net pinter naon mana nyebut babong berarti saya pepeting aing hees jeung bikangna. Geur pasea udah korban ragrak tala geus jadi rana kakara aduh ya Allah. Cing Allah teh ulah dituding wae atuh. Coba lamun ibu rumah tangga jeung Allah da lain kitu amok kasalaki wirid ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Sing sadar bareng jeung Allah mah kudu dikir. Amok kasalaki wirid we salaki diuk lalajo TV ibu dihandap subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amok keneh yasin. Sugan amok sajam 2 juut meureun katalar. Pan salaki tengah hulang weh jadi soleh cenah ieu pamajikan. Ge diuk salaki juk blekur we pan maca ayat kursi. Gebro duit 2,5 juta nantung ibu jawab bari kaleng sadaqallahul adzim. Jadi jelema nu bareng jeung Allah moal pernah terjadi papasea. Batur maju na usaha bareng jeung Allah bersyukur. Batur boga imah bareng hate jeung Allah milu ungah. Batur meuli mobil bareng hate jeung Allah hayang milu tumpak. Batur gede milik barang hate jeung Allah mangdoakeun sing salamet. Tuh geuning barang jeung Allah mah pisalameteun. Pan ieu mah lain batur nyan gedong nyeri hulu. Batur meuli mobil ratu angen. Batur meuli sawah muntaber. Batur maju usaha ongkek uger sagedeung deui. Batur meuli motor modar harita. Mana jelema nu bareng jeung Allah?
sedangkan Quran geus mutlak jalma nu bakal dibere kasalamatan innallaha ma'ana saestuna dirina bareng jeung pangeran. Aduh mata ieu pengajian nyao teuing jeung halo teuing tujuan lain. Pecahkane ku PDKM anjing aya deui ceramah ieu bangun tong dikangkat. Ceramah nama ya anak kudu urang dieu bukan. Hayang nempok ieu mah. Da ieu tuh sok ngahina teh ada ustadna ustad kukut kitu. Sadio. Mata hirup tong legek sakadar disebut. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, jaradi pejabat, eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Mata kula oke gas, cek rakyat mah hese gas. Ari heuh atuh. Moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat jaradi maranehanana pejabat karena dicoblos rakyat, mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Lara semua. Matak datang bupati nges, ibu mah teu kudu legek-legek teuing. Mun bupati datang ka dieu, Pak Doni, tong dibawa ke jalan alus, kanu rajet ngara diomean. Ieu mah udah dibawa teh kana jalan alus, atuh irham omeanana. Tapi heuh. Dibawa ke masjid nu megah, bawa ke masjid butut nu doyong. Ngara diomean. Jadi urang mah kitu sok hayang dihargaan we kudu diluhur bari urang anger sangsara. Mata oke gas, pan cek rakyat mah hese gas. Moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat, mata hakikatna nu jara di pejabat kudu sadar jeung kudu eling tulungan tah rakyat keur ngap-ngapan paena. Kudu rada era moke mobil anu alus sedengkeun rakyat mah bensin kitu kabedak. Kudu rada era memajikan pejabat komporong gede aya rakyat mah teu gebleug naon-naon. Sing baroga ka era atuh hirup teh. Termasuk nana gerhana kudu era kuring lamun gedong sigrong ai masjid petot. Kudu era lamun pemajikan kuring di komporong ai tetangga teu dahar teu dibantuan. Mata Islam mah ger nyata titah ngahargaan perasaan batur, mata ibu kade. Boga komporong ulah lempang dongkok. Boga gelang tong sok digibri-gibri kana setruk hayu maos nanaonan. Boga anting sing lipkeun tiung ka tukang asa teu ka kuping Pak Ustad naek ka dieu ku aing dihoak gerak. Nah harta dipake alat kasombongan. Padahal mah sadar tuntung hirup masarua gedong sigrong balik kana jaran kedong sama lega dikubur di sama batur mobil mewah anggar dianterkeun mah ku pasaran mata hampura aya nu maot mah jasa panggedena si miskin nu nyokot pacul si miskin nyeun kuburan si miskin nyokot poe si miskin tahlil 100 poe si miskin mata lamun di dieu aya jelema beungar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dedak siapa pikeun paculna mana nyeun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur. Naon alasan orang kudu goreng jeung batur naon? Ibu make tiung menang batur, baju menang batur, selop menang batur, imam menang batur, maot di kubur batur, di solatan batur, di tahlilan batur. Naon alasan orang kudu goreng jeung batur? Boro-boro jeung urang agama Islam jeung Kristen teu meunang goreng, jeung Hindu teu meunang goreng, jeung Buddha teu meunang goreng. Nah agama majemuk di Indonesia nu dilindungi ku undang-undang pek gerasi dihargaan supaya urang teu perang saudara. Ieu mah teu ditu takbir, tapi garelu takbir mana nu keur dibarelaan. Allah. Karena ai ceramah loba nu unggul demi Allah. Teuing tunuh teuing ngarti. Mata hakikat ilmu teh gawe. Punten hakikat ilmu teh gawe. Kapan ibu geuti bareton nepi ka ieu ngarapalkeun alhamdulillah euy gaweuna. Pan alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah geuning hirup hayang kapuji wae. Lamun bener sadaya puji kagungan Allah gerak piceun dina diri sifat hayang dipuji batu. Da puji mah anu Allah pan ieu mah tahajud jinjin status OTW tahajud. Bubar tahajud isuk-isuk teh yai ku jiga nu tunuh rada tunuh cing teh kunaon tahajud penting ku masih awe meh ah.
Rajen merang bere sodakoh ka fakir aja miskin kudu we dipoto teh jepret foto tuluy kana Facebookeun alhamdulillah parentos sentunan nu miskin nararago ngabibirang batur eta teh tung duit leungit pahala eueuh gerak piceun lamun bener boga gawe tina alhamdulillah bagus dengan resiko teu dipake deui bae lah da kuring mah mung sakadar maca hayang katempo gawe mun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tawado hirup puji anu Allah dihina batur moalna naon diledek batur moalna naon sadar diri puji manu Allah urang mah teu boga pujieun ngan batur mun ngahina ka urang paduli da urang mah hinaeun ngan sabalikna si eta teu ngahina aya naon dina hate begitu nu mahina jelema teh nu salah wae ulah dihina kun payapun Allah isuk jadi bener mah kadang-kadang anu salah jadi bener urang anu bener isuk bisa ngaco bener komo Rabbul Alamin mah aing mah sieun kasinggeung tong kasinggeungnya rob teruskeun di dieu seueur santri naon artina rob teh anu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa nu miara nu nyiptakeun ibu diciptakeun Allah dijaga ku Allah sapanjang ibu sare eueuh cucungut asupana irung saha nu ngajaga Allah pan ieu mah lain tara narima kana penjagaan Allah kana ciptaan Allah bulu panon geus alus panjangan li ka luhur da eta dapon mandeg pengajian atuh nu ustad bari ti kajauhan kiceup buat rieuh balik ti dieu angin datang nilep duanana gebrus kana susuka kakarau ya Allah lain Allah duduk bulu panon geus Rabbul Alamin teh kudu ngabukti mata cek urang Sumedang keneh jang ari ngaji teh kudu ngajirimna diri ngajinis narasa ngawujud dina perilaku kapan orang Sumedang teh ban nyarita kitu teh jang lamun ngaji teh kudu ngajirimna diri ngajinis narasa ngawujud dina perilaku urang maca shalawat raos na maca shalawat jirimkeun dina diri sing raos oge ucapan sanggeus maca shalawat ulah ari shalawat digenah-genah ari jeung tatangga pasea jeung dulur teu akur-akur shalawat nu mana nu keur dialus-alus ibu jeung kuring salat teh pan alus hiji salat teh kudu tungkul ngaran-ngaran salat tungkul bawa ngawujud kana perilaku tungkulna dina salat nembongkeun tawado hirup tungkul artina teu dangah teu sombong teu angkuh teu takabur ngarasa diri pang bodona ngarasa diri pang teu balekna ngarasa diri pang teu ecreugna matak lalajo kagorengan batur teu hayang ngomongkeun sabab diri ge rumasa kana kagorengan diri sorangan heueuh nu kitu teh eueuh iyo pengajian nah dianggap soleh cantang tuh iyo soleh tak mau belah dia kadang-kadang urusan kesolehan menyumput buah nu teu datang mah teu datang ka dieu keur nyangu keur masak salaki datang mah nah teu ngaos bapak cek ustad oge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki pan ieu mah teu diizinan ge maksakeun tuluy mana bentuk ibadahna coba eta salaki wae geus dirempak tuluy cek itu pak mah teh teu ngaos teh kahiji teh can widi anu kadua mah atos wa aya nu bilih bapa lapar urang tuang dekul barang dahar ibadah gede coba ieu kate sadar salaki ibu keur pepelengkingan porsi ayeuna nungguan ibu sangu eueuh masak acan keur sok pinggir balik ti dieu kan dihoak ibu lila teuing pangajian teh ibu kapancing juk sarwang we kumaha aing we da sia mah kitu murtad pamajikan pangaosan dicare kafir kitu eta ladang ngaji nepi ka kafir salah mata urusan soleh mah kuring moal waka nyimpulkeun ayeuna ibu garagah garaya diwedak di lipstik coba di imah daster merekel kancing warna-warni 15 siki jika partai cobloseun mata kurang teh hakikatna mah hirup teh palsu pak ibu lalajo kuring hampura lalajo kepalsuan asli bisa jadi kuring ge lalajo pakades palsu Pak Kades ku rakyat dianggap senang geratanya we emutanana tah asli nama anu aya dina dirina bener bapak polisi make seragam kepolisian dihormat dihargaan init kabang ditawaran bade sabaratus juta keur aya SK keur make seragam leungit SK leungit seragam mana kabang geus hartian palsu Pak
Terus ya teh iya oke dan hadir paralel shoot mata ibu ngahargaan kuring itu sebenarnya keur ngahargaan kepalsuan da ibu teu apal hati kuring nu sebenarnya matak ilmu hayang asli geura toong ku ibu lamun ilmu nu asli hiji geura toong kolbina dua geura toong kaulina tilu geura toong pilina tak kakara sabudeureun teu awak urang aya ilmuan beusi hate bersih omongan tara nyigeung tara ngahina perilaku bakal tawado kakara disebut ilmu ari ieu mah ceramah lain ilmu keur ngapalkeun bener atuh ieu barudak maca sholawat keur latihan keur ngarapalkeun tah lamun geus maca sholawat ka salah ka pamajikan teh kudu beukinya alus maca sholawat kudu alus ucapan saenggeus sholawat umi beukingeuna rumah tangga teh lamun alus sholawat dibawa kana alus ucapan saenggeus maca sholawat bener mata awak ngareneng hate mah cantang tu ngareneng jelema nu bersih hate hampura da ibu ge di alus-alus awak da puteri ge eleh sok ngacung mana nu panggeulisna hampura tungguan 30 tahun ke hareup ngareneng jeung teri berharga kene teri hargana bangke 15.000 nu maot bari geulis teuneun di pasar digemok pasar ge mana anu ngarasa geulis cementil teh mono ngareneng jeung hayam eleh ku hayam oge hayam buluna jadi kok Taufik Hidayat anu ayeuna jadi dewan DPR RI bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin tikotokna keur aduk atau tulangna keresep ibu sebelah tulang coba awak ibu kajian geulis ngenog enjing-enjing teuneun di pasar wah bangkrut pasar matak mangeus cek kuring ge ulah gumulis tadi oge naha geus kolot gumulis kene yai budak ABG gumulis datang kuring sarang eo ka ustad antep coba ini sarangnya ustad dagor naon rek dibanggakeun tina hirup naon Bapak Kades 2 periode kena ku waktu aya akhirna balik teuy ka rakyat otak setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya ayeuna we na gerhana teh kieu teh kur viral engke mah wallahu alam urang ka dieu dianggap bontek cacak-cacak keur viral ge can aya nu nganggap kapan dia ge geuning aduh kalau ka well lamun dianggap meureun assalamualaikum meureun da eta meureun nampo teh di kopeahna teh di udeng teh di gamis teh di sorban da abdi ge apal kanu gamis kanu sorban menarangtung jamaah wilujeng sumping al mukarram nyungkeun piduana eta ka urang saja jalan well buat ulun assalamualaikum datang ka imah sekdes dia banyak dari marita doa lain pada tadi foto nah sabab kadang manusia lalajo bajuna lalajo saragamna ngan ieu teh proses hirup kuring baju kieu calana kieu ngomong kieu kuring mah calana biasa baju biasa ngomong biasa nana gerhana sadar keneh ieu kuring manusia biasa lain manusia luar biasa mata biasa-biasa itu kudu riweuh datang kuring keprok asa deuk diadukeun jeung Japati teh asli biasa bapak polisi adalah kuring adalah polisi ibu adalah kuring adalah ibu kuring adalah kades adalah kuring manusia ngaran manusia bener salah boga daya kedul osok salah bener osok arosok ibu teh manusia kene mata entong sok jadi malaikat oge monis kasalahan batur tirah ibu di SK jadi malaikat ya masalah batur ngecebrek ngomongkeun we jeding kos manehna teu boga salah wae Gus minta ceramah sajam setengah kacaletot samenit dan jelema ramena anu samenit padahal Gus minta ceramahna sajam setengah artina hate urang mah lalajo kana kagorengan batur tanpa bisa ngahargaan kana kealusan batur cing atuh da jelema aya salah osok baru dak ke ieu tak tiktok misalkan dina tepakna tong digeunggeureun da coba ibu nu nabeuna murab ka dinya teh sadeo atuh ya masalah saeuting dina sholawat salah jadi nu pun teh gorengna padahal nabeuna ieu baru teh wajar mun aya kasalahan geus 2 jam setengah tuh nah tuh geus compare kan cai macan ayanya
atas bisa acan kurang pamentan jauh acan teh nya cing atuh panitia leungeun geus compare buat dibere jauh-jauh acan ternyata balik deui hirup kana hate tabassumu kabil wajhi ka sodaqoh seuri anjeun kadulur anjeun adalah sodaqoh pan eta teh hiji hadis nitah urang marah mah hirup pan teu saeutik arapal dalil tabassumu kabil wajhi ka sodaqoh tapi hirup haseum beungeut datang aduh dadak dikitukeun si eta beungeut kuat sok terhormat ya geuning padahal lain sok terhormat aslina mah keur gede hutang kitu patut matak naon lamun surah seuri kadulur ka batur ka tetangga ka baraja ibu damang punten bapak ngeuring ngalangkung sae bapak hancip ngeunah teh ka tempo ku batur teh lain ilmu Allah eta beungeut masang beungeut kuat sok terhormat aing mah riweuh teh tong sok ngariweuh hirup hayang dihargaan batur mah urang kudu pinter ngahargaan batur hayang diajian batur mah urang kudu pinter ngajian batur hayang dihormat batur mah urang kudu pinter ngahormat batur ieu mah lain musafir penghormatan bari sorangan ngaledek batur sedeo mata hate kudu caricing dina kosong apa ibu ge apa ilmu tahajud pan unggal penting mah jadi urang kana ilmu teh karek apal can jadi amal sepakat bener lamun karabeh apal dalil zakat bareng hal bakal zakat bangsat moal datang bang emok moal sumping nah anu sangsara kajamin kudu beunghar pan bukti mah bang emok beuki maceu nah da eta nu beungarna ka rumah da teu coba lamun nu beunghar balager zakat 10 jelema zakat kali we lamun nu beunghar perusahaan 100 jutaan 10 geus 1 M bayangkeun bakal loba jelema sangsara nu katulungan pan ieu mah boro-boro kitu mata keur naon beunghar lamun nu sangsara teu kabela keur naon gedong sigrong lamun nu miskin teu boga imah teu katulungan keur naon nembogeun harta jeung kakayaan lamun hareupeun imah jelema yatim teu kasakolakeun sabab jelema beunghar lain dititah salat wungkul aqimis shalah wa atuz zakah aqimus shalah wa atuz zakah dirikeun ku anjeun salat maka hartana geura bayar tina bab zakat mun sangsara teu kudu zakat geus ka surga ku salat ge lamun engke malaikat nanya di mana harta dipake naon nu beunghar mah ngadedeg tapi nu sangsara di mana harta dipake naon ngadilah eta ka malaikat teu gablok komo adi lanceuk papaseaan marebutkeun harta nalika indung bapak geus maot sing salaladar tongkos jiga nu gelo teuing hirup teh harta diperbutkeun bari maot ditinggalkeun bener bu ibu ngahutangkeun ka batur teu mayar-mayar geus bebaskeun lain kalah ka fotona dipampangna Facebook tah juga tibu duit teu balik jeung dulur teu akur akhirat bakal bertanya duit saha eta duit Allah bisa jadi Allah ge bakal menta deui tah eta teh duit nu dibikeun ka bapak duit Allah ku Allah bakal dipenta deui ngaliwatan si miskin maka lamun jelema sadar duit ti Allah dipenta ku Allah bakal bageur hirup duit ti Allah dipenta ku Allah diteuleun awak urang wilujeng isuk jagening geto bakal aya rumah sakit keur meakeun harta bana nu aya di dirina weh mudah-mudahan ya ku ceramah kieu sing balager teuing bener ibu keul bari paingan atuh ku Allah tinu beunghar mah dicabut ka jongjonan pan nu sangsara mah dibikeun ka jongjonan Bapak Kades pidato ngarona nu beunghar hirup Pak Kades sae Pak Kades kumaha cek nu sangsara ngarona paduli rek aya garong oge jeung nu sangsara citep mang-mang nepi ka hayang aya garong paduli dauh paokeun coba nu beunghar leres Pak Kades kedah ngarona di urang teh suhur bangsa nu sangsara panggalana balik mata anu beunghar lamun hayang dihargaan hartana nu miskin cenah ngarona bayar ku nu baleunghar hirup teh kudu mutualisme silih untungkeun aya nu miskin ti tangarona ari manehna fokus kana usaha barang bere tara alah tapi kan ngeunah teu ngeunah di ewan hirup nu miskin ayeuna keuriweuh ya Allah kaluarkeun deui corona jeung teu ari maneh kunaon ngomong teh jeung hayang aya corona ngeunah ustad
kita cicing di imah tapi duit 600 datang nu beunghar ku corona keung nu beunghar ku corona sieun mata hirup konsepna bersih hate beunghar alus hate bakal bager sangsara alus hate bakal sabar anu paling power mun sangsara goreng hate amit-amit eueuh pulungan batur meuli kongkorong panas manehna sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu tina lajada ledang COD anu jam 10 isuk-isuk geuning paket begitu warna teh koneng pisan kurangnya orang tembok nah naonan melaan gak nu beunghar gaulna jeung nu beunghar kotor hatena hampura jelema beunghar gaul jeung nu beunghar hatena kotor panas ku gedong batur gedong hiji hayang dua gedong dua hayang tilu mobil hiji hayang dua mobil hiji hayang tilu eta ge carana mah gedong hiji sertifikatna kabangkeun jadi dua mobil hiji BPKB kabangkeun jadi dua gaya gaya ngan sirama jangar tiap bulan panu sangsara memperoleh hayang adem we imah butut bari doyong nu penting kerek nepi ka dina porsi butut heuai kerek nopot calangak tapi kan nu beunghar mah hayang kerek kitu teh hese pak kudu mayar nu beunghar barang dahara geus loba nolak daging hayam sieun kolesterol daging domba sieun darah tinggi daging sapi sieun antrak nu sangsara bikeun 2 kilo saletak jajak gitu beunghar ngarokok riret sieun paru-paru jaga kesehatan geuning stroke nu sangsara alah udun lagi bako lagi bako Sumedang di sisi kongko ditelan kongko heheotan berarti aya min plus pak kop harta ngan lamun teu bisa mawa harta rujan hate kop maneh sangsara ngan narima kana kasangsaraan jongjon hate gerateangan atuh hirup tina harta tapi sing jongjon sing balager ku harta kartos boga harta hayang jongjon sing balager ku harta mun di dieu aya budak yatim kades pisan ngacung mana budak yatim teh ku akang sakolahkeun 10 ku pak kades sakolahkeun biayaan ku pak kades saragaman ku pak kades beja-beja ka batur ieu teh kade ieu teh budak kukutna pak kades ceuyah jelema jadi seorang pejabat boga budak yatim disebut bapak angkatna budak yatim keren balem geus kitu ya pak kadesnya nah ada mau sabaraha pak kades boga kewenangan di dia SMP di pesantren tinggal susul ku pak kades ke pesantrenna sabaraha biaya cing lah urang tip-tip maneh ustad kuring kades cing urang bebaskeun budak yatim kitu ku birokrasi pak loh deui para ustad nu aya di dieu abdi ge eudeuh nurtan kades 10 sakolahkeun ku ustad para ustad teh papalatak loba Arium sararea sabaraha budak yatim 10 jeung nu hiji kuring hiji sakolahkeun budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek moal dicaci moal dimaki bapak angkatna seorang kades bapak angkatna seorang ustad lol kuring 50 nah ustadna loba-loba teuing ngalamun ngaranna ge bebas ke 200 oge nah begitu apan kades acan ustad di acan urang mah sakadar ngabejakeun urang ge ngalamun ngumpul ngalaman mah acan moal jadi-jadi teh program Allah teh naon sababna urang masih kene mikiran diri sorangan can bisa nempo karena kasusah batu matak ngaji kadua ngajirim dina diri ngajinis narasa rasa batur rasa urang jadi batur jadi urang bingung batur bingung urang jelema nu sok ngaji bakal ngarasakeun kacape batur kalau saya batur karibu batur kabingung batur geus ngaji nepi ka dinya nyaho abdi oh iya disuguhan anak gerhana opat itu lain ngaji nyungkun itu tunggu loba teuing kan alah aben wae rek nginum beureum atuh beuteung urang hiji we hiji teu kudu loba-loba teuing opan ustad heuda ustad ge sarua kapasitas beuteung mangan sakitu-kituna ulah depan meneh ustad kita nyedot cai solokan teh la ilaha illallah bener bu ngajirim dina diri ngajinis narasa rasa urang rasa batur nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang sehingga jelema geus bisa ngaji bakal ngarasakeun kategenahan batur bagus bari nu kikituan teh manehna pisan
bubar ibu ti dieu ngarasakeun karena dosa ibu ayeuna salaki keur pelengkingan geuwat tangkep ayah. Maafin mami ya. Di mana daripada dihoak pangheulana mending ibu sadar karena kesalahan. Naos ayah telat Pak Ustadna keun bahaya cuma urang tuang aja ya. Bisuk teh beda bakal didukung ku salaki mah aya ngaos deui. Nah, geunah jadi robah mah disifat. Ieu mah beres pengajian teh anger we, Pak. Gantian ongkos tadi. Sabaraha? 50 dibere 25. Beng, naik kana naon atuh suat mah. Salaki dicarekan, haben we kieu eta ka salaki jepret teh. Tah ibu teh kudu keung kumaha lamun ke maot hese nilo. Pan maot di dieu kieu ngajepret dulu. Untung pemuda PP ngarti, mikeun 5.000 kan juk nilop sorangan saya mah. Juk langsung pok nuhun cenah pemuda Pancasila moal teu ngagajeleng Pak. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, mata jelema nu sok ngaji moal pernah cicing dina harta tapi bakal neangan panona jelema nu butuh harta. Teuing teuing ngaji teh da jero teuing atuh Pak. Padahal ieu teh anu kudu dilakukeun ku urang heuh kitu. Tatangga dipangnyanungkeun dikuatan ku ibu. Mun tatangga dipangnyanungkeun nyai geus takdir maneh sing narima kana kanyataan ngarah awet. Ieu mah yeuy batu dipangnyanungkeun ih amit-amit hoream mun kuningang di urang talung kene diteluh we salaki urang kitu. Nah ari ibu beledug aya parawan hamil di luar nikah tong digujrudkeun tong dibeja-beja komo disebutkeun na Facebook sing raganan inung bapak abis nyeri hate sampai beta teh ujian kawirang tepungan ku ibu geus kening lamun engke ngagubrag ibu da kadunya maneh kudu insaf kudu sadar kudu tobat ieu teh kalakuan maneh ulah nepi ka kitu bisi ditawur ku anak ngan kade ibu da orok ulah dipicen teu boga dosa jongjon hatena teh pan ieu mah sanes kitu bro. Mun batur menang kawirang teh eta HP tiap imah ngagosip nepi ka peuting teu carakan wiridan heuai wae imeh Bapak ya abdi ceramah kieu habis si punu mah gono kapan kelakuan sararea eta teh. Ingat ibu ge boga budak batur keur kaayaan wirang tong sok ngawiwirang budak batur ibu sadar ibu ge boga budak kumaha lamun kajadian eta ka urang rasa batur rasa urang kumaha lamun kitu teh dulur urang kumaha lamun kitu teh awak urang kumaha lamun kitu teh bibi urang kumaha lamun kitu anak urang ditutupan aibna sabab urang sadar Allah lain teu uningan goreng patutna ibu Allah lain teu uningan goreng patutna bapak tapi bapak dihargaan batur hakikatna Allah nutupan kagorengan bapak ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga tapi Allah kermunian kagorengan ibu. Coba lamun ku Allah dibungkar kabeh manusia kagorenganana aya teh hargaan palsu mata kahargaan leres Pak asli Pak Kades dihargaan nah pan cangkangna Kades saragamna Pemda ingking lebe pidato HD program otak dihargaan taros usia hatena aduh ampun bapak polisi sahanu teh sieun ku polisi ibu sieun kuring ke sieun lamun boga kasalahan sieun ku polisi nah polisi mah weweg daweg gede sora angkat tangan polisi angkat tangan tewak polisi mah geus cicing bapak polisi mah dipikasieun ku bajuna ku SK-na ku jabatanana sieun kabeh penjahat ku dawegna angkat tangan sieun kabeh tapi bapak polisi ge anger aya nu dipikasieun istrina lamun dina WA aya bebe-bebeban jeung batur diciwir ku pamajikan ampun moh sekali berarti aya pengendali urang kaum lalaki saha ieu kaum ibu-ibu nu mengendalikan lalaki pemuda PPG sami ibu owok dawek pemuda PP angernya banyak ku istri banyak angernya kajon gagah kieu diamankeun nu garelot ku dewek
kepanggih wewe anak keur sayang-sayangan dijenggut ku pemajikan wah kayak di blender HP mahal. Jadi seorang perempuan adalah pengendali bagi kaum laki-laki supaya orang teka langsung teuing sepuh sebenarnya tuh untung nu barawel gitu teh. Boga pemajikan bawel lebih untung daripada dia nu pego beres pego negarana ge kieu juara nasional qiraatul Quran ngalawan nu pego tapi saya ge baru dak hadroh juara tenis meja sesumedang ngalawan nu kempreng. Jadi versi menang teh lamun aya lawa da lawan mendek 70 gol ge moal dianggap menang. Kan urang nu lalajo Persib milikna Pak Umu, Persib eleh teh kuat gandeng, Persib teu ceruk, Persib teu balik. Cobaan maneh halapang neng baju. Aya keur ngalapung beukeur lumpat. Balik mengbal ka rumah sakit. Batak hirup simpulkeun tong jadi jelema nu sipatna ngomentor batur bari urang ge cantang tuh. Eta maksud dongeng kuring teh tong loba teuing hirup ngomentar batur bari urang ge cantang tuh. Tah termasuk ieu rajaban teh pigawe. Mana bukti ayatna Al-Qur'an surat ke-17 ayat kahiji. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhana maha suci Allah. Berarti mun bibir geus bisa subhana, hate kudu bersih, nama jeung bersih. Isra Mi'raj teu bisa asup akal, tapi Isra Mi'raj ditarima kudu ku hate. Nah, sampai akalan ku Bapak Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abu Lahab, Abu Jahal mawa onta 2 bulan sedangkan jeung Nabi sapoe sapeuting. Asup kana akal. Teu. Karena gerhana di Bandung datang ka dieu, ibu nanya, "Cep, sabaraha jam di Bandung ka dieu?" 10 menit, Ibu. Ku masjid Ibu kasih-kasih gede wadul sia mah. Nabi Muhammad Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cek Nabi sapoe sapeuting. Sedangkan Abu Lahab, Abu Jahal langsung mecut ontana urang ukur euy di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ternyata 2 bulan make onta. Balik ti ditu dicarekan Nabi kadzab saya Muhammad. Waduh lanjeun Muhammad. Nah, sabab Abu Lahab ngagunakeun akal, sedangkan agama ngagunakeun hate. Cerut teh turun, al-qalbun malikun. Hate adalah raja. Otak-otaknya bisa dikendalikan ku hate. Mun bapak-bapak dikendalikan ku ieu. Iya. Telat seeutik ge. Biasa jam 8, jam 10. Karek datang ti mana heula. Naon ai mamah mah jeung ti mana pan usaha. Alila. Biasa jam 8, jam 10 karek jol. Ti mana jujur we jujur sok. Awewe. Demi Allah mah pan ditu alasan. Teu hayang nyaho deui eta mah. Ongko nyebutkeun alasan bari disusul tepus pan pertanyaan di mana di Tamal. Eta anu gigireun geuning aya warung. Allah anu rog warung ngurana anak 2 da kitu sia mah. Ieu batak cekuring mah ibu tong lo boga teuing tong hayang-hayang teuing boga salaki kasep bari beunghar teh. Nah curigaan. Batak mending kanu petot tuh. Maka saya telat saeutik dicarekan di mana heula naon heula nya coba nu petot teu balikeun teu kajeun nu kasep weaan sayang-sayangan ibu juga hauk bari ngagaplok coba nu petot sayang-sayangan juk kawin jeung itu geus bosan aing mah jeung maneh jika heureuy ieu teh bahasa teh sabenerna mah hikmah jadi hirup urang mah kudu neangan hikmah. Nah Isra Mi'raj urang teangan hikmah aya naon di balik Isra Mi'raj terjadina Isra Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa aya naon pan ieu teh eling Isra Mi'raj sedengkeun orang Persis mah tara orang Muhammadiyah tara bae nama jeung bae dulur urang keneh Persis tara rajaban Muhammadiyah tara rajaban sabodo keun bae dulur urang keneh disebut Ikhwan Fidin dulurina agama tong sepur keur pasea antara rajab jeung tara mulut jeung tara usoli jeung tara kunut jeung tara utek-utek jeung henteu sabab bapak ngitung angka 10 cek kuring mah 5 tambah 5 cek bapak MUI mah 7 tambah 3 cek pemuda PP mah 8 tambah 2 cek Pak Kades mah 1 tambah 8 cek barudak hadroh mah 0 tambah 10 tah cek ibu mah 20 kurangi 10 anger hasil nama 10 kene 10 naon alasan orang kudu pasea
Persis tara rajaban osok salat osok, Muhammadiyah tara rajaban osok salat osok, geuning eta tungtungna mah salat. Sabab kado terindah tina rajaban adalah salat. Nu paling power ieu toh rajaban nyeunang salat teuing. Geget atuh da Pak. Jadi urang teh maksud kuring teh ulah sok burger wae. Silih hargaan, silih ajenan. Lamun Islam jeung Islam gelut nu rusak lain Kristen, nu rusak lain Hindu, nu rusak lain Buddha, nu rusak teh urang keneh. Leres bok. Sing api bibir teh. Kadang eta atuh aya perbedaan sautak saeutik bae, nu hiji utek-utek, nu hiji jeceng, teu naon. Nu utek-utek boga pamanggih, nu jeceng boga pamanggih, anu geuning asyhadu alla boga pamanggih, keun antep tanu paur menu katilu. Nah, atahiyat bari meureub. Bada bosan cenah itu pas ya wae mending aing sorangan atahiyat tuh. Tah eta mah jigana kudu dicekek eta. Nu hiji subhana rabbiyal azim keun boga pamanggih, nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun boga pamanggih. Tah nu bosen mah kusabab ieu jeung eta pas ya nyieun sorangan subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Artinya kuring ngajak sararea persatuan Islam teh kudu ngabukti ngarah Islam ka tempo cahaya. Bener. Maca sholawat anu sarupa kuring init ka tasik jadi es lilin. Lamun lempang teh Allahumma sholli ala Muhammad. Pan sekate es lilin mah. Leos ka Garut jadi aya alok sholatul ho salamul ho ala toha rasulil ha Garut. Leos ka Banten jadi hoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah eta kencak atuh aki-aki buat asa gepeng sirah. Tapi kuring ngahargaan nah geun bae da budayana jeung adatna setiap daerah ge boga cara masih angka 10 5 tambah 5 7 tambah 3 8 tambah 2 8 tambah 1 0 tambah 10 hasil nama tetap 10. Jadi ulah pas ya lah ngewa tong riweuh atuh masih ageun naon deui da masih ageun pepesan kosong. Ibu aya nu maot bawa kamera video aya nu tungkul anu gideug aya nu muih pan tahlil teh nu tungkul la ilaha illallah biasana di juru hudang-hudang dahar sia teh betul mau keur maca kulhu sia teh juga al-fatihah sorangan da bari ngalinur meureun anu gigireun kuring agideug la ilaha illallah la cing teh mang setok kulana teu tungkul tembok kumaneh nu tunggu nu sare jadi mang digudag-gudag ngarah teh HS jiga si itu cing kitu. Anu paling baur memuter illallah sajam setengah tahlil. Nah ada batu dahar sekno Allahok kieu keluar pangheulana golobok di buruan keun bae Pak 5 tambah 5 7 tambah 3 8 tambah 2 nu tungkul nu ngagideug jeung nu muih hasil nama la ilaha illallah. Nah mah jeung kudu pasea wae ladang rajaban teh atuh tempokeun persatuan dan kesatuan sabab eusina tina rajaban Nabi Muhammad Isra ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa urang ge kudu eling kana ladangna naon ladangna ieu ge kudu Isra berjalan di mana berjalanna tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina pedit jadi bager tina goreng jadi alus pek al Isra. Otak ibu bubar ti dieu tangkep salaki aya kumaha cek salaki naon mah Isra. Nu pedit jadi bager moal aya budak yatim musafir di jalan moal aya nu miskin kikieuan di jalan moal aya Bang Emok nepi ka merbak plang di ditu teh warga di sini menolak terhadap Bang Emok tapi kudu geus kitu nya bagus teh mah betul bagus nyao ieu teh desa naon Pak Giri Mukti, desa Giri Mukti data ku kadus, data ku RW sabaraha puluh jelema nu beunghar di desa ieu panggil ku Pak Kades, euy bener ngadenge ceramah negara mah jadi solusi keur Bang Emo mangga beuli bade jakat urang tampung ku MUI leuh geunah teh ngono greget teh urang mah asli da ieu mah pan program begitu hare-hare nu beunghar beuki beunghar nu sangsara beuki sangsara heeh atau bisilah perlu penta na negara ge cek Kades teh edep mun di dieu nu beunghar aya 200 jelema
jelema nempel kuring hiji mun di dieu meren 5 juta kuring gede 10 ngan memeh dibikeun kuring dek nanya geus teu rampung urang dia mah kejemeta ka urang. Nah ada orang di baroga budak yatim di situ ge urang seri piara we masing-masing atuh mau kejemeta ka urang ribuh teh. Kumaha sepuh kartos sok Isra tina pedit jadi bager tina salah jadi bener tina kedul jadi di dia aya masjid lamun bener ieu Isra engke bakal pinuh subuh da Isra nu kedul jadi daek ngan lamun engke subuh beuki Allah ari ieu nanaonan ukur meureun pusekdes ngaluarkeun duit pakades ngaluarkeun duit RW RT ngaluarkeun duit ibu-ibu arudunan saha nu ngagemot tah ladang Isra teh hari nyata Pak rakyat arudunan nu 10 nu 5.000 saha ustad dan gerhana emak eudeuh boga 10 tempel-tempel kades mere sekdes mere gunukeun lahir eta engke abdi balik Pak Ustad punten ieu kagegelan ti warga di dieu culang cileung urang dari mana daerah gelwat jamrat geblus kana mobil harita keneh jadi tina ladang Isra teh saha nu untung tana gerhana ayeuna keur ibu engke ditanya balik ti manana pangaosan saha nu ceramana nana gerhana kumaha kitu we rame geus we tanpa perubahan sifat hirup apa artina Isra Mi'raj kaharta sepuh naon tanpa perubahan mata geus subuh bakal pinuh itu masjid ladang Isra teh nu pedit jadi balagur minimal bubar ti dieu teh teangan duit boga 10.000 ge kaluarkeun 1.000 perak heuh 1.000 teh leutik aya tina sadesa karek yatim 30 urang mah lah enteng ya Bu tuh enteng ngomong gitu saya ngalawan saha gitu ngomong enteng ngomong tuh buat asa nyeletit kieu heuh tinggal migawe nu pedit jadi bager nu salah jadi nu kedul jadi dae di dieu teh kan aya rutinan meureun aya Bu Pak Ustadna urang dieu kudu leuwih ti kieu jamaah teh sebener melain pedahna gerhana datang ka para jelema rabeng nah di ustad setempat genepan nu hiji ngompol heula nu hiji budak ogo nu hiji nganyuk kana barung heula geus lieur tong sok kitu dan ukur dihargaan malin ustad jauh ustad nu deukeut ibu maot ibu maot ditahlilan kudu deukeut ibu gering didoakeun kudu deukeut sok teang urang tadi tuh ustad di dia nu maot deuk naon dibekem mau datang-datang acan dek nanaon padahal hargaan mah ustad nu deukeut itu hari bosan naon keur ngagosipkeun urangnya kieu cenah kieu ngomong hayang geura balik aing mah kasiniran nah tidak ketemu kunyemna diterjemahkeun ku abdi ti dieu iya cenah mah kejeng kikituan teuing gitu jadi boro-boro mah di imah di dieu geus nolak karena omongan urang beak atuh salah aing di gitu-gitu gitu tah Isra keur urang mah eta kudu aya perubahan sifat hirup lamun bener judulna mi eling Isra Mi'raj so berjalan sararea berjalan nu goreng jadi alus ngarah tungtung hirup jadi alus nu pedit jadi bager sugana tungtung hirup keur bager nu kedol jadi daek sugan tungtung hirup keur daek ta eta menuju kana alam husnul khotimah teh bener tah nu kadua nu hese Mi'raj ai Mi'raj teh naik ka mana nabi naikna ka Sidratul Muntaha deuk naon nabi ka Sidratul Muntaha deuk dititah naon dititah salat tah berarti salat teh tiket menuju Allah tah jalma nu hayang tebung jeung Allah pek salat tiket menuju ka Gusti sarolat teh jadi lamun teu salat tiket ka mana atuh bro salat teh tiket menuju Allah saha nu dipiwarang nabi ai urang ngaku ka nabi ngaku berarti urang umatna cirina umat nabi adalah salat hartos ayeuna Persis tara rajaban pan salat Muhammadiyah tara rajaban pan salat berarti sarua umat Kangjeng Allah geunah da ceramah kieu moal ngadu domba urang demi Allah rek NU rek Persis Muhammadiyah silahkan dek jamaah tabligh nu 3 poe 3 puting ning ingkah-ingkahan ninggalkeun anak pemajikan bae ai sanggup mah kan abdi nu teu sanggup keuna ulah diganggu da urang mah acan kitu lo tetangga dicadar dukung ulun nyen dicadar si eta hirup teh yai
amit-amit Gusti bibirna teh matak pika geuteug naheun wae eta tetangga dicadar nenek dicadar gel lain gitu bahasa teh sesama umat Islam nyai alhamdulillah maneh mah bisa dicadar sing kuat sing istiqomah bebeurieun emak acan ka itu ngeunah ka dieu ngeunah coba jeung jadi nenek dicadar otak lolek corona dicadar kabeh gel aya ini dicadar nuhun ibu sebab urang sok ngadenge atuh kanu dicadar teh meuni ampun amin ya Allah hayang teh sok kitu sing ceding bibirna da heeh nya hancim diledek aduh itu tentara dora katilung kitu sing atuh menikah sing genah ka itu genah ka dia genah aduh pahancip kitu nuhun sehingga ngajamin keamanan tingkat RT teh salira nuhun nya pahancip ka itu genah ka dia genah dia mah aduh hancip tentara dora katilung aduh power ih bibir urang amit-amit pisan da gelo atuh da dukung batur aya kamajuan teh lain jedang jeding wae di masjid itu keryasinan tepungan bisi urang tarama bisi itu cara ya caina ti emak ya urasna ti emak mun memang urang tara yasinan ompreng nama tau dikeun pan ieu mah lain kitu cina kenapa sehat teh benih aya aing mangadon hirup deui da berharap aya teh paeh ngarah eungeusaan Mi'raj teh menuju Allah saha nu dicana ku Allah Nabi Muhammad kusaha diapingna ku malaikat deuk naon deuk diparentah naon salat simpulkeun secara akhir ternyata Allah manggil Nabi deuk dititah salat urang teh adalah umat Nabi berarti boga kewajiban pikeun oh yang tebung jeung Allah salat ista'inu bisobri wassolati innallaha ma'as-sabirin jadikeun sabar jeung salat keur nulungan araranjeun mata ibu keboga kasusah kenepluk sujud ya Allah salaki beger ya Allah duit teu boga ya Allah budak gering ya Allah hayang boga minantu jiganana gerhana ya Allah dengan abdi bakal ngadoa embung ya Allah konsepna ternyata sholatnya ngajarkeun ilmu tauhid yang segala rupanya kudu nyantel jeung Gusti gitu sholat keur jadi penolong urang teh gitu ya Allah kita tuluy sok kadang-kadang orang torekat mapan geus naha teh Allah teh tuluy bari leumpang Allah nangiceup Allah keur ngawangkong Allah ama kabatur Allah boga duit salaki beger nah jadi ganti itu ulah diganti musibah tumi bertubi-tubi ka awak urang tetep Allah panggil bahkan lamun memang dina salat hese husu geus we na hate cantolkeun Allah bener bu ban saha aja lamun bisa husu Allahu Akbar cek hate Allah gitu loba manggil Allah teh yang khusus juga batur mah wah ribu hesya boro-boro ibu urang oge henteu Allahu Akbar senal capit tujuh inget handapeun kursi Allahu Akbar keberet hujan inget karena susuhan babareun ibu ge sarua kitu atuh geus we konsep nu terakhir hayang khusus mah Allah beger salaki ya Allah caroge abdi nuju beger jeung randa anak dua salametkeun lahir batin dunya akhiratna sing parot milikna deket lain juga jawab hese mun salaki beger heuh ku amak ibu ge moal matak jadi alus mending ku hate nu hade apun jadi lamun salaki urang keur beger ibu kudu tampil lebih baik daripada salingkuhanana mun itu make kolor pake ku ibu di imah itu pondok ibu kudu lebih merecap tibatan itu
itu make yuk NC ibu kudu leuwih ibu dibuukna di beureman itu ibu kudu leuwih jeung coklat sakalian merah putih ongko kabut atuh dah lamun salah kitu teh titah geuwat cokot kopina mangga padahal hate mah keur genep salaki bakal mikir cacak-cacak kuring mang salingkuhkeun tapi majikan lebih ka hade kieu mah hampura bapak geus mang salingkuhkeun jawab ku ibu wios bapak nu kamari mah urang kubur sing jero nu ayeuna mah masa depan milik kita berdua aya awewe kitu Allah ngomong ieu mah boro-boro mah beger nyata dina teu begerna ge kades ge aya telat gitu nah telat di desa telat mah musyawarah heula mus lembang jeung para kadus heubel-heubel teuing tah aya naon mama teh pagawe desa ngarora kitu Iwal kuring pemajikan Tara Galang Timur nah ujang boga otak ini kan itu gede coy sarolat ibu salat nu mana atuh anu bisa diterima ku Allah hiji jawabanana tanha anil fahsya iwal munkar salat itu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar pertanyaan ke ibu ngomongkeun batur munkar sok jawab sing baralek ibu ngomongkeun batur munkar ngagosipkeun tetangga munkar nyarekan salaki munkar pedit munkar oron atuh apaan sholat teh kudu bisa nyegah perbuatan keji bukan geus nyaho mungkar deur dilakukeun sok teu jawab naon imeh sok hareup deui sok geus apal munkar nah apa dilakukeun apaan sholat teh fungsina tanha anil fahsya iwal munkar nyegah perbuatan keji jeung munkar keji miraga dua mangeran dua munkar ngomongkeun batur minta batur rudik batur ngaledek batur tekaupan ku batur panasan wah ku salat teh lain ieu mah salat anger ngomongkeun batur anger teu bisa nyegah pisan well kono ya tah ge bubar ti dieu lamun ibu deuk mun ieu tetangga teh rek ngaharebos jawab salat kalau mun aya tetangga nu rek ngomongkeun batur jawab ku urang salat tanha anil fahsya wal munkar genahnya dua fungsina sholat dek naon atuh fungsi sholat menghapus dosa ibu gaduh dosa kuring boga dosa bapak boga dosa eueuh deui penghapusna iwal ti sholat ibu boga bor trucat-trucat eta bor tah cokot penghapus pupus jadi sholatnya penyeimbang karena dosa wajar manusia ada boga dosa tuluy geus subuh nyeun dosa pupusna lohor nyeun dosa pupusna asar nyeun dosa pupusna maghrib nyeun dosa pupusna isya nyeun dosa pupusna subuh keur bapak-bapak iwal ti hiji anu moal bisa kapupus ku salat subuh dosa saha dosa ieu toh besok nyeun dosa geus isya mah ieu mana buktina mah cicing carape iya pan baru dosa geus isya mah teh merakna teh mun ditoel ku salaki mah cicing ah duit leutik mah teu hararayang jeung hareudang jeung naon kunaon ibu seserian da urang mah ngomong lagi berdasarkan nyata nalungtik hate ibu dah kitu pisan budak keur sare abi-abi dihudangkeun da eta mun ngaladenan tapi kasar lagi dianggap teroris bisa mah mengkong budak sare kumaha itu peletetan kene komo keur ngebecos laju TV karena Persib aya geus beres Persib beureun ka ibu ngaraya kumaha cek ibu labok ke Persib tah eta teh dosa teu bisa dipupus ku salat subuh anya ka ustad nepi ka malaikat milu ngutuk ka awak ibu bahkan salat ditolak zakat ditolak saum ditolak lamun ibu goreng ka salaki cek ibu teh Allah urang boga dosa eta balik teh deo atau gantian Pak ngumpingkeun ceramah gerhana ka harti pisan abdi boga dosa ka bapak naon anu kamari teh geuning meong kamari bapak punung oh terus kumaha carana ayeuna we yuk Pak geus tong jero teuing sama kuring teu nyarah da eta mah pasti diantara ibu aya nu mengalami hal sarupa kitu jadi ibu mah setiap salaki eta teh langsung gitu ieu mah teu kuning oh teu da Galang Timuruan
tah eta fungsina salat teh menghapus dosa. Kamaksiatan paling gede, maksiat paling besar, maksiat paling nalika jelema geus wani ninggalkeun salat, itulah kemaksiatan paling besar. Mabok, judi, zina, maling masih kena aya tuntungna, tapi nalika salat hampura apa? Kemaksiatan paling besar, paling gede. Kahartos semuanya. Wayahna sarolat. Ke subuh bakal pinuh meureun. Katilu fungsi salat, hiji sidqul qauli, dua layyinul qalbi, tilu tarkum ma'asi. Sok bareng hiji eta, dua maneh, katilu urang. Nah, hari Ibu Eling tuh. Semuanya mau dikasihin wae. Oke jeung hiji eta, dua urang, katilu maneh. Aing urang di mana balodor wae ka urang teh, heureuyan wae. Hiji sidqul qauli, dua layyinul qalbi, tilu tarkum ma'asi. Hiji bener, dua layyinul qalbi, tilu tarkum ma'asi. Hade hiji hiji sidqul qauli, dua layyinul qalbi, tilu tarkum ma'asi. Sidqul qauli halus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarkum ma'asi ninggalkeun kamungkaran. Itulah salat. Shod lam ta, sidqul qauli sonna, lamna layyinul qalbi, leuleus hate, tarkum ma'asi ninggalkeun kamungkaran. Matak teu mungkin jelema salat ngomongkeun batur, teu mungkin jelema salat ngahina batur, teu mungkin salat jelema salat pedit ka batur, teu mungkin jelema salat nyaritakeun kasalahan kagorengan batur. Sabab geus ngarti alus ucapan, leuleusna hate jeung ninggalkeun kamungkaran. Bapak sim kuring masih kana aya jadwal agenda hiji deui, masih kana di Sumedang, tong milu cari cing di dieu. Di rumah makan geuning. Geus tong milu ka ditu, cari cing ribu. Heureung di ditu geus heuri. Sakitu nu kapiatur, bobo sapanon tarang sapakan sim kuring parantos aya nu itu tuh nu ngejemput Pak Kade Sopian tuh terus ngejemput bari ngiceupan deh. Sakitu nu kapiatur ibu sing sarehat, bapak sing sarehat, para milik deukeut rezeki anggang balai, para putra putu urang sing soleh tur solehah. Sampuraning rahayu gapuraning indria lapan kasalamatan lawang kabagjaan, kembang sileting sedebaran sari tutup lawan si kota. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajang ibu beli nu batur.